Sampurasun. Dinten ayeuna ibu bade ngadongeng hiji dongeng Sunda anu judulna Kean Santang. Saha sih nu teu apal ka Kean Santang? Nyaeta hiji pamuda anu gagah kasep kuat tandingan. Nah, ari Kean Santang teh nyaeta putrana Prabu Siliwangi. Hari teh Prabu Siliwangi teh nyaeta raja di kerajaan Pajajaran anu pernahna aya di Pulau Jawa. Tah kusabab ti leuletik keneh geus diajar ilmu bela diri, Kean Santang teh tumuwuh jadi hiji jajaka anu tadinya gede kawani, bedas alias kuat, tuluy di dikasieun ku rahayat-rahayatna nepi ka nyasa Pulau Jawa mah eueuh lah nu bisa ngelehkeun Kean Santang. Hiji poe teh Kean Santang teh nepungan ramana nyaeta Prabu Siliwangi, manehanana teh menta dipangneangankeun jelema anu bisa nandingan kakuatanana. Kusabab manehanana teh bosen meunang wae lamun gelut teh hayang ningali getih sorangan cenah kawas kumaha sih. Wah, meureunnya getihna teh warnana hejo, wah getihna teh warna biru, dan getih-getih musuhna mah warnana beureuh. Meureun. Tah, sanggeus kitu atuh Prabu Siliwangi teh marentahkeun para patih-patihna pikeun neangan jelema-jelema anu satata lah kakuatanana teh eujeung Kean Santang. Tapi si patih-patihna teh geus neangan nepi ka tungtung ditu, tungtung dieu, tungtung mana-mana ge eueuh wae. Nepi ka datang aya hiji aki-aki ka karajaan. Tuluy nepungan Prabu Siliwangi. Mere nyaho ka Prabu Siliwangi, yen aya sabenerna mah jelema anu bisa nandingan kakuatan ti Kean Santang, tapi eueuh di Pulau Jawa mah ayana ge di nagri Arab ditu. Ngaranna teh Baginda Ali teh. Tuluy eta Prabu Siliwangi teh percaya teh percayanya nya meni jauh-jauh teuing cenah di negeri Arab teh lawanna teh tapi tepikeun we ka Kean Santang daripada boga manehan si anak manehanana teh maot panasaran teh nya kusabab teu bisa ningali getihna. Atuh eta Kean Santang teh sanggeus ngadenge beja kawas kitu beuki naek adrenalina. Wah, geus manggih anu sarua kakuatanana. Keun bae jauh oge bakal dijujug cek si Kean Santang teh. Tuluy atuh eta Kean Santang ti Pulau Jawa ka negeri Mekah ditu ya, ka negeri Arab ka negeri Mekah ditu. Manehanana teh lumpat luhureun mentas laut oge manehanana teh bisa lumpat di luhureun cai kusabab sakti teh. Teu butuh waktu lila Kean Santang geus tepi di negeri Mekah. Tuluy manehanana teh panggih jeung hiji aki-aki dihandapkeun tangkal korma. Nanya si Kean Santang teh, "Ki, ari aki uninga Baginda Ali aya di mana?" Tuluy si akina teh ngajawab, "Narek naon jang neangan Baginda Ali? Pan abdi teh geus gagah kuat sakti eueuh nu bisa ngelehkeun. Cenah mah di negeri Mekah dieu aya ieu nu bisa nandingan kakuatan jeung kasaktenan kuring teh ngaranna Baginda Ali. Cik pangtuduhkeun atuh Ki, cenah kuring teh nyaho Baginda Ali teh kumaha rupana?" Heug ari kawas kitu mah ku aki rek ditepungkeun jeung Baginda Ali. Tuluy si aki teh jeung si saha Kean Santang teh leumpang weh pas geus rada jauh leumpangna. "Ai, poho ya Kean Santang. Iteuk aki tinggalin di handapkeun tangkal korma. Cik atuh pangawakeun lah, da maneh mangora keneh jag-jag keneh bisa lumpat aki mah leumpang ge. Geus ripuh ieu teh cenah." Asa geus kitu siap atuh Ki abdi dipangbantunkeun eta iteukna. Pas geus nepi di handapkeun tangkal korma tadi si iteuk teh heueuh we bener nancep keneh ari pas rek dibetot ih
kieu isi aki teh make lem sugan make super glue gitu. Mungkin ya can aya baheula mah super glue. Beuki dia teh kuat tenaga eta si Kian Santang geus rek ngaketot si iteuna masih kene teu bisa ngaluarkeun sok kabeh tanagana kasaktena jeung sagala rupana rek dibetot eta itu teh rek dibetot lain kabetot si iteuna malahan manehanana sukuna teh ambles ka jero taneuh. Wah ieu teh aki teh si aki-aki teh lain aki-aki biasa geuningan sakti mandraguna cenah. Tuluy si aki teh balik nyamperkeun si Kian Santang. Nah Kian Santang lila-lila teuing nyokot itu hungkul ge pirage itu biasa nancep dina taneuh. Bohong aki mah ieu mah lain itu biasa, itu luar biasa. Aki make mantra naon nepi ka kuring ambles kieu suku teh ka jero taneuh kabeh kasaktian kuring teh eueuh nu mempan pikeun nyabut ieu itu teh. Yeuh Kian Santang dengekeun jalma anu maneh teang teh kuring nyaeta Bagenda Ali. Tah geus ti dinya atuh Kian Santang teh nepi ka ampun-ampunan ka Bagenda Ali teh kusabab manehna teh geus sompral geus adigung teh rasa maneh pangjagona rasa maneh panghebatna rasa maneh pangkuatna rasa maneh pangsaktena sanggeus kitu teh heueuh dihampura ku Bagenda Ali teh. Tuluy si Kian Santang teh hayang beuki kuat gitu manehna teh hayang guguru ka Bagenda Ali heugre guguru ka kuring mah ngan aya hiji syaratna. Naon ki syaratna? Maneh kudu asup agama Islam. Kahiji lamun hayang asup agama Islam teh kudu ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Sanggeus kitu kakara maneh diajarkeun ku kuring. Akhirna mah Kian Santang teh asup agama Islam tuluy guru ka Bagenda Ali. Sanggeus kitu ceuk Bagenda Ali geus maneh teh geus kuat pisan Kian Santang di alam dunia ieu moal aya nu bisa nandingan maneh ayeuna mah ngan eta ilmu teh jaga ulah dipake pikeun kana hal kagorengan kudu pikeun tutulung sasama. Akhirna mah Kian Santang teh titah balik deui ka Pulo Jawa lain ngan saukur ngamalkeun ilmuna tapi dititah pikeun nyebarkeun agama Islam. Atuh Kian Santang saacan balik ka Pulo Jawa teh manehna dibekalan tasbih jeung Al-Qur'an. Nah balik ka Pulo Jawa na kitu deui lumpat luhureun cai ge sakti beuki sakti batan leuwih sakti tibatan pas keur inditkeun ka Makkah teh mah. Pas nepi di Pulo Jawa ku si rahayat-rahayat pajajaran teh anu hormat pisan ka Kian Santang mangilu jadi agama Islam tuluy diajarkeun lain ngan saukur ilmu ngeunah kaislaman tapi ilmu bela dirina oge. Nah hampir rahayatna kabeh geus ngagem agaman Islam. Kian Santang teh rek ngaislamkeun Prabu Siliwangi. Harita Prabu Siliwangi mah masih kene ngagem ageman Sunda wiwitan teh gitu. Tah ari pas rek diislamkeun Kian Santang Prabu Siliwangi teh kalaka kabur embung da keukeuh hayang ngagem ageman Sunda wiwitan teh. Tuluy geus kitu diudag tuluy tah si Prabu Siliwangi teh jeung para prajuritna anu satia teh nepi ka di kiduleun Garut. Di dinya Prabu Siliwangi na menghilang ka langit. Tah si prajurit-prajurit nama salin rupa jadi mau teh mata geuningan cenah. Lamun aya nu kasurupan ku roh-roh anu Sunda-Sunda kitu sok ngomongna teh aing mau tah teh kasurupan prajuritna Prabu Siliwangi. Tah sakitu wae dongeng Kian Santang ti Tatar Jawa Barat. Ayeuna hidup mangga kerjakeun analisis dongengna.